Aduh, ting. Teka rasa kering dege bakalan panen dua ya sawah. Alhamdulillah. Rara santai karake kamari tas panen. Ipare asa tere amat gila daya. Oh bener orang mah kudu syukur. Alhamdulillah. Arek batur kumaha-kumaha ge karena orang nu teu medulikeun orang ge urang nggak penting mah. Untuk uruskan batur lah, batur nu resep da seg teresep ka orang dang seg. Penting mah orang ulah nganyerikeun ke batur. Bener. Nu penting mah orang diberian sehat walafiat, milik rezeki ngalir terus di mana wae kita geus cukup alhamdulillah. Ari ngaranna hirup bersyukur mah entong bo rono gede nu leutik oge kudu bersyukur. Dari jelema mah da saeutik syukuri lo banget leuwih disyukuri. Kan kitu kahirupan mah. Orang intina mah hirup kudu loba bersyukur. Ulah cek paribasa leutik. Urang ngeluh menang gede asa kurang karena ujung bener nak nya orang mah hirup leukeunan saeutik-eutikeun cek paribasa dinu penghasilan ulah dilobakeun ngeluh lobakeun gedekeun karena semangat. Dipikir-pikir mah orang teh hirup teh eueuh kamahi lobana jeung kakurang lamun teu kurang jeung syukur-syukur mah sakieu teh uyuhan alhamdulillah keneh. Komo dulu orang amareun di mana-mana. Ting panggih dinu kahirupana, ting masih dinu kasusah. Matak sakieu mah hirup urang kudu alhamdulillah. Tong tanggah ting kaluhur, urang kudu bisa rada tungku saeutik kahandap. Ulah saeutik-eutik urang asa diagungkeun, asa disombongkeun. Mun bisa mah urang bisa kudu bisa nulungan jeung mere kanu leuwih ripuh ti urang. Da kumaha atuh ngaranna kahirupan silih berganti, silih gantian. Moal bagja wae, moal senang wae. Pasti bakal panggih jeung karipuh atau napik jeung kasusah. Waktu mah geuningannya geus waktu deket kana ka sore asaan teh kakarek tadi.